Cangkurileng, cangkurilit, culang cilang tak boga duit. Duit boga, cewek boga, tahun baru sekedeg deui. Kahayang mah da aya duit di luar sakarung geblog ge kahana. Asli. Beli keun aing mah nyaah moal aing. Kana pampers gitu aing beli. Ya saya sudah jelema ngahaliring tapi wujudna juri gitu. Takut ku aing sia. Berarti mata kerasna sia kenceng kan ku aing. Astagfirullahaladzim. Aku kaget. Alat ruas teh aing sulunjatan di ditu teh. Dengan hargaan aing ruas. Sorangan aing. Pikiran tak lebih. Tinggal ini. Tadi Daripada beli hasil itu semua hayu. Hari mana? Di mana? Imah. Sorangan anu kasieun teh. Harusnya cacing dia sesorangan. Kita timur dan sering sieun eta kitu mah euy. Euy ah. Ya udah deh. Aya. Entahlah ya bau sungut ya kopi ayah. Sok tah. Tarik nata. Rokok naon, cangkang naon, lagi si deui. Bae atuh bangga bola. Ngomong sia teh. Ya tah. Sasakot jeung aing euy. Pan ulang sepeng. Oh dia kan atuh. Trap. Nuhunnya panggil atuh atuh ah. Lain wae tuh, Pak. Ai posisi urang tahun baru teh kumaha ieu teh? Hah? Mana tuh? Kumaha maksudnya? Sudah awe teu boga, geura duit teu boga. Sedih euy. Tah, mantap. Mantap kumaha ieu teh geura. Sudah pun mantap. Gue sedih. Sedih. Itu aing bingung ya teh. Awewe teu boga, dompet garing. Sama sarua wae carita anjeun aing lah. Coba lalau Naon? usaha itu. Usaha itu. Kayak usaha. Usaha naon? Apa dia? Apa naon? Bobat cokor batur apa cokor sekieu? Lain di tatanggal mur kan aya. Mau rek ngulikeun ngaramet, rek moal sia. Sabaraha heula ukur pugu hitung-hitunganana euy ulah dapun ngaramet. Ramet naon ieu? ieu? Masalah eta mah urang ge. Urang tanyakeun we heula. Lumayan we atuh. Ulah dapun tanyakeun kieu. Dajakeun teh kudu ngajurus. So. Saya jurus naon? Aing loba jurus mah, tenang. Naon? Rek moal. Ayo lah, kayak gitu mah tuh. Urang mah beuteung kosong. Nah, biasanya ditusuk bacan itu. Atuh eta. Aya waper nih. Heuh. Hitung-hitung ieu we tuh nurut beuteung. Lain biasana aing di ditu masuk di Paraban ku si Amang itu mah ieu. Naon? Teuing poho di euy. Sobat miskin ke bebibah euy. Baik ah. Pak misi, orang kaya mau lewat. Lewat kamu. Oh. Adius ya. Orang kaya. Dia tertunggu di negara. Wah, itu. Dari mana ti mana, Cung? Lu lempangan sorangan we. Burang bawa teh ka dieu. Nah, tuh, orang kaya teh berang bawa ka dieu. Gimana we atuh sok kepo maneh mah. Dilihat-lihatnya juga tengah rokok. Oh kopinya euy. Duh kasihan aing euy. Sebagai sultan deh kah euy. Nyuruh sedekah tah, rokok tah. Alah, rokok naon tepugu waris ya, Cung. Kunaon ieu? Kretek we. Menya sultan kretek gitu, sok ngerak cok, ngira-ngira. Iya, jelma ter bersyukur mah. Karena miskin, toga duit. Ayo mana jadi jelma naon? Hah? Rokok kretek bae, sombong amat. Kretek bukan sebarang kretek. Cakep. Ampun aja. Lur. Tanpa baca cerita, nu pentingnya bisa ngebul, Wak. Sunut. Hayang atuh we, coba tangguh. Idih, tadi emung jeung ngomong kretek. Haseum biwira yang teu kuat ieu, ti isu kan udud. Aing ya.
Lain detail tampang-tampang atau juga ker aya susah ya. Aya bingung. Ayo euy. Bayar diuplah. Caritakeun aya naon wae teh Aduh, pusing itu bukan duit tuh baru sakedeung deui ya. Lain itu Wak, aduh aing teh boga duit itu. Tahun baru bingung ya. Lompatan geus teu menang hasil ka itu ka dia. Ah, kepeng euy, papok. Cing ya. Mana geula usahaan teu datang ka dia teh kudu barang bawa. Din barang bawa rokok unggul aya usaha teu euy. Cing pangwijakeun mah ya. Kamu tadi saya mulai teh. Kamu kerjaan usaha ieu. Naon euy naon? Sapeting 50 juta. Naon asa 50 juta? Di heula ieu mah. Sapeting 50 juta. Oh, naon? Gawe nampang. Naon? Bukan kalau Awas ya bohong gua. Balik ketek bae teh ka sore.